kurang lamun ka Roma teh aya nini-nini didinya di Roma teh aya nini-nini dijauh kene ku nini-nini geus dideuleu jelema ieu teh agamana naon nyahoun teh nini-nini di Roma teh aya nini-nini oh bukna panjang kemudian ieu bajuna putih kahandap terus bertampilna nyana teh kitu mengesankan bagus tutur kataana dijauh kene tamu-tamu datang ke Roma teh kanyahoan ieu Kristen ieu Yahudi ieu Islam nyana nyahoan eta di Roma teh eta teh anu ngageugeuh Roma kuat ye lain lalagaan emang kumaha gitu nu kos kitu teh eta teh luar biasa nah dihitung Indonesia diperhitungkeun mantap kudu dikekeun untuk melemahkan Indonesia tetep baik lain keur ngagulkeun nu masih sangat dominan kekuatan Indonesia aya di para kiai pondok pesantren salam lain amin coba amin keur nyaritakeun ye kekuatan tuh ieu keur nyaritakeun negara ye bagian ilmu perbatinan lain lalagan mantap lamun urang bisanan Ki Uci bae teh sabodo ieu mah kasagadan nyaritakeun andai kata ya Ki modern bisanan Ki Uci bae teh memangnya nama Ki salah kajeun eueuh masalah penilaian saya datang ka dieu geus datang ka dieu engke ge sia bakal nyaho sebab sia ge urang Indonesia bangsa Indonesia mah kajeun kumaha ge kemistik-mistikanna tinggi engke ge bakal nyaho eta mah hanya nafsuna doang pada aya di dinya ketika caritakeun salah teh eta teh dah Ki Uci mah bibisanan kajeun engke ge satu saat nya lagi sadar ja kiai-kiai nu tadi dan di Golkar kuari loba nu sadar ngomong ka kula langsung oh kiai sok kumaha diomongkeun ku kiai bener lah kula geus mangpaatna ku anu dede lain saeutik kiai teh deres tah mah anu sadar ka ditu ku Gusti Allah diberi hidayah adu anu teu sadar sugi henteu kapake henteu ngaji Quran tilok kaondang tilok tapi takabur masih kene eta kan bahaya teh kalau kos kitu teh